Sun, mau ada itu, kita ngopi. Gua kurang kumawa. Halaman ulin ke sekolah teh geuning nya. Ari boga kartu vaksin mah. Aya warung tutup ya. Keur mah boga duit teh keur moke. Teu geunaheun nongkrong itu ngopi mah euy. Neangan kopi wae gitu ka warung nu buka. Kau mas kan? Sun, kenaan dia serangan lompat dusun geus divaksin bisa ulin. Geus Pak RT enak mah geus boga kartu vaksin. Sing percaya aya tah. Kartu vaksin ieu nya, nu kieu lain. Lain mesti salah. Kamari mah SIM jigeuna teh. Ya itu hari aya ngopi mah, urang neangan warung kopi Pak Dusun, tenang ke dibayaran. Gancang Pak Dusun turun, ayo. Urang ngopi cenah yang ngopi. Dah, Pak RT urang ngopi ya. Ayo. Ini aja Pak RT jeung Pak Dusun ieu. Keur naon ieu? Ya rek ngopi itu kan ieu teh. Saya juga merasakan ngopi mah. Sun, mau ada itu, kita ngopi. Gua kurang kumawa. Ah, mending ngajuk wae gitu nya. Era gua Pak Aris itu ngopi mah ieu. Ya yang ngopi, wah ieu teh keur boga teh. Tegaduh artis pisan. Emang tegaduh ente seperak-perak acan Pak Dusun? Geus ada mah jieunkeun teh. Geus ieu teh lah. Nya. Kan garing teh koro ieu. Dusun, eta emang pulang perangan ka dia emang mesti vaksin, Pak. Geus keur kamari divaksin mah. Tah, sapuduna mah masyarakat Mulyasari teh kuduna mah diparaksin kabeh pos padusun. Oh, bener Pak RT, ada geus divaksin mah laluasa ulin ka mana-mana teh. Coba lamun can divaksin, riweuh, teu bisa liar, teu bisa ulin. Bismillah. Lain padusun, Paris ngomong-ngomong isang ke nomor kopi lah ieu. Nya teh nyaho da ieu. Urang mah teu mau disaperak-perak acan. Kumaha sih Pak RT, Pak Dusun? Nyawa tuh gara blok duit hayang ngararopi. Oh, Paris ngomong-ngomong aduh kita bukan itu. Iya, Pak RT sarua. Aing gitu manjut duit. Iya, ngomong-ngomong Pak RT, Pak Dusun, kurang rek tinggal nya. Soalnya orang rek ngajemput pamajikan ya. Ayo. Pak Dusun, Pak RT mangga. Sun, itu pohoy bukan janji jeung ketua. Debreng ge euy, sarua ge da kumaha nya. Buru-buru deui ngebelan wae. Tua debreng. Garono ka mana kopi saunu mayar. Aduh, ai kumaha mayar kopi bingung lah. Oh, aya Pak Dusun. Gimana, Pak Dusun? Kopi? Pak Dusun. Ieu kan ngopi Pak, ngopi ya. Ngopi. Kabar Duit gitu. Nah, ini Pak RT euy, urang teh ngopi, Paris jeung Pak RT boding. Terus? Yang urang 3 gelas. Itu dibayar. Ya gampang bayar mah. Detik di pang 12.000. 10.000 ge dibayar. Duit loba. Duit mah numpuk kali rek nu beureum rek hejo ribuan ge aya Berapa bulan nama keur jajan budak? Nuhun pisan di tape. Loba duit na Pak RW. Kumaha mun kas Pak RW ya? Ya kan oke ya. oh kamari ge can dibayar ayeuna geus rek kasbon deui bangkat Hayang ngopi?
Kasih cicule. Hayang nis, Kasih cicule. hayang usep, Kasih cicule. hayang ulin. Kasih cicule. Atur nuhun kasadayana nu paratos nongton film Daya Warga Mulyasari tong hilap, like, komen, subrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.